meulin kete. Saha keheula da teu nyaho eta saha? Timu maning kata deui. Buka heula. Embung mah. Buka. Embung. Ibu diriweuh. Kalau saya atuh dengan modal dibanding ibu yang modal. Ibu mah yang ima ibu didinya digigit. Da eusi. Iya atuh terus. Buka heula. Ani ibu mah kan ngaheujeun jadi pegat. Tah bisi teu percanten. Ieu sora kejeburanana. Na ieu jurig atawa jelema anu keur kukucubekan di WC ami. Ruas kacida. Urang hitung nepikeun ka 10. Lamun ieu ririwa ku aing rek ditakol ku gayung. Lamun ieu jelema ku aing rek disikat huntuna ku sikat gigi ieu nya. Oke. 1 2 3 4 beuki ngucibak nya ieu jelema ieu Anjing di ngaganggu wae aing jadi keur modal potong. kudu disikat Keur huntuna. ngaheujeun. Potong anjing. Nih. Kudu. Manana aya kene. Nah aku jadi geuleuh aji kasar Anjing. Ami mah. Da email ai Teu suka parah. surprise teh. ieu mah jurigna bungkeulekan kadon modal we ka dieu teh. Eueuh gawe eueuh ka era ujang mikir ieu nahanya kadon modal we hungkul ka dieu teh. Boga indung teh. Modal deui we aing mah. Era. Tuh kan kitu asa teu saropan boga anak teh ya Allah. Jang amih teh kureuwas meureun nya eta aya nu kukucibekan dina jero WC. Sugan teh ririwa atuh mun urang mah nya kumaha ari kakolot nya ka indung. Assalamualaikum heula lain ujug-ujug naon jeung nyengsoy. Nya heueuh atuh da ai penghuni di imangan ukur duaan jeung si Eneng. Datang modal kukucuprakan gugujubaran nya atuh heueuh pajari riwa. Nah kumaha atuh boga otak we si ujang mah teuing da asana teh. Nya hampura we iki kieuan teh da nya lain pamer kieu kitu. Ieu jerawat ongkoh. Kieu nya Kabayang teu. Aing nya rusuh ieu. Rek hayang modal anjing. Inung aing pikeun kagegedor da si kami. Marukana aing teh ririwa meureunan aing teh anjing sanekala da geus magrib anjing aing teh ka dieu teh nya da teu kuat anjing di jalan. Aing teh hayang modal jabaning jalan ka imah aing teh geuningan anjing loba polisi tidur teh geuningan polisi tidur teh anjing nu sagede bagong jeung kerep teh geuningan ih anjing sok da kabayang mun aing kumaha mun aing kabusiatan anjing ih nepikeun ka imah jug busiat engke teh nepi imah teh anjing jadi spotaker kan teh kan males ya jadi spotaker mah potong tai kering teh geuningan anjing inung aing mah dari we goblok tingali piragi perkara anjing dia aing ngilu modal da teu kuat atuh gobloknya ari modal mah teu bisa ditahan-tahan nya cek aing anjing tingali kana emas geulang goblok ih ini sadikaikeun nya jangnya. ni ami ni riweuh wae ami mah ni sagala teh ria we terus kabeh we dibuka-bukakeun aing keur modal digedor-gedor anjing riweuh teh naon atuh ni riweuh Ujang atuh asa panggilkeun apan ya urang teh kudu ria ujug tak kabur ih, ujug anjing da manya keluarga Walanda henteu reuncem ari aya ujang talamun ngorong kieu teh jadi kaciri si eta teh ieu teh naon nu kieu teh Ali ngalah ieu pan eta jara nool kieu nya jang nya anjing atuh ieu kumaha ieu ka mana ieu asupkeunana atuh ujang mah geus ujang mah sok bari nafsu panas anjing ada bisi ka ieu tak putang jadi anjing da ujang mah bisi ka riweuh, tingali anjing. erek ngublagna Sumpah, goblok. ih Anjing. ujang mah sok riweuh ieu lamun ieu teh tah kieu ujang tah ujang kieu ujang tuh ieu teh geulang ujang daek di